Kemananya ya ojek teh sepi kieu. Aya nu ngalangkung. Kayak peryogi alah. Mananya tukang ojek ya. Panas pereret. Gusti nu agung. Kuat ngahiab gitu. Ngahiab nista. Si Akang geuningan. Ayo mana geuningan ka dieu ngalewat. Riskan teh ojek. Keur naon Kang? Ya keur megat nungguan eta ojek. Can aya nu ngaliwat. Bade kau angkat ke mana Kang teh? Biasa we aya perlu gitu. Oh, eta mana rek ka mana? Asa tangina panggih tengah poe kieu. Eta Kang bade ka Kang Dodi Kang. Oh, ke Kang Dodi. Can bali ketua kieu marek naon? Eta bade nambut jujur Kang. Jujur nambut. Mohon Kang. Bade nguseup engke sonten. Can bali ketua kieu mah. Pasti kena di pagawean meureun. Napan mana boga meureunnan jujur make nginjem segala. Pugu digadekeun Kang. Tuh main kuda gade wae. Ke sore bade nguseup oge teh. Bade angkat ka Jati Gede. Alah, geuningan jauh ka Jati Gede jeung saha? Eta jeung barudak tonggoh Kang. Tah, jujur teh aya tos digadekeun. Tuh da main ngagadekeun wae. Jujur kumaha nu digadekeun teh? Keor Kang. Sase tos digadekeun ku abdi teh. Da eta tuh Priyogi artos kangge bekal engke nguseup. Main jual wae atuh. Engke lagu butuh hese. Nya eta ieu ge batak bade nambut abdi teh ka Kang Dodi sugan masihan gitu. Atuh matak moal mere sigana mah. Da manehna ge apik atuh. Moal diinjem-injem sigana mah. Sugana masihan Kang. Kamari mah abdi diical 100.000 7. Geuningan murah. Da nuju Priyogi artos atuh Kang kangge bekal ka Jati Gede nguseup. Eta teh nyandak pisan artos pan. Kumaha? Hoyong udud, hoyong rokok, hoyong kopi. Da aya meureun. Ya pasti atuh. Ari teu make duit mah sagala rupa ge kudu duit we. Pasti lancar. Komo ye ka Jati Gede jauh. Rek iraha inditna jam sabaraha? Ke sore jam 7. Geuningan peuting. Rek nginjem jejeurnya euna teh. Sugana masihan. Lamun misalkan bade diangge eta Dodi. Yeuna jujurna bade nambut ka Kang Dadan. Sugan masihan. Moal atuh moal dibere. Mane mah unjam-injem wae geuningan. Atuh da kalaka dijual jejeurna. Jadi we lagu aya erek indit nguseup eueuh jujur. Nya eta tukang tos abdi ngicalan jujur alah. Dical. Tah pami bade nguseup nambut we abdi mah. Teu boga pisan jujur atuh nya ayeuna teh. Teu Kang. Ada diicalan atuh kadang ka Priyogian gitu. Priyogi mayar nguseup tah ngontek pang-pang nama Kang alah 30.000. Suka aya nya eta duitna. Ya aya we Kang mun kurang mah abdi sok nambut we ka Kang Dodi. 30.000 aya 20.000 gitu. Segala nginjem geuningan nguseup teh. Daripada atuh Kang jang rokok ge nambut we abdi mah. Tawanyungkeun tarame sera. Da eta cekap kangge mayar ieu, mayar ngontek hungkul. Geuningan. Tos silakan ya abdi bade katin Kang Dodi heula. Sok atuh. Urang megat heula ojek sugana aya ngalangkung di dieu.
Hanya sok sing ayaw ya tuh. Ay siap. Ayo kan. Ya sok.